wabarakatuh. Dinten ieu Abi sareng rerencangan Abi bade mamparkeun presentasi dongeng. Saecan eta wastapun Tria. Tepangkeun nami abdi Rama. Tepangkeun nami abdi Muhammad Sugi Ramadan. Tepangkeun nama Abi Zaini. Tepangkeun nama Abi Siva. Nepangkeun nama Abi Rani Kania Dewi. Tepangkeun nami abdi Aldila. Ayeuna abdi erek ngajelaskeun tips atau teknik nulis dongeng. Nu kahiji nyaeta tetepkeun struktur carita nu jelas. Biasana dongeng boga struktur basajan sapertos pengenalan, konflik atau klimaks, sareng resolusi di akhirna kalawan pesan moralna. Nu kadua, bangun karakter anu berkesan. Deskripsikeun tokoh utama kalayan motivasi, kaunggulan, jeung kalemahan. Jadikeun urang baca bisa connect secara emosional. Tambah deui aya oge tokoh antagonis atawa pendukung nu misterius. Anu katilu, gunakeun setting anu imajinatif, bangun latar anu kuat, misalna hutan ajaib, pastel kolot, atawa kota apung. Anu bisa ngajelaskeun suasana jeung nyorotkeun karakter di situasi nu unik. Anu kaopat, tekenan dina gaya bahasa show don't tell. Tulis kalawan cara anu ngajelaskeun adegan jeung emosi karakter tanpa sekadar nyebut manehna sedih. Contoh, air mata ngaguruduk di pipina, beungeutna beuki murag tiis. Nu kalima pesan moral anu natural. Dongeng biasana miboga ajaran kayaan lain ngan saukur nyenengkeun tapi oge mawa hikmah. Ngarojatkeun kualitas tulisan secara bertahap nepi jadi carita nu kuat jeung pikaresepen dibaca. Nu kagenep latihan nulis jeung revisi rutin. Perbaiki tata bahasa, alur jeung dialogna. Ulah ragu naroskeun pamanggi batur atawa ngagabungkeun komunitas nulis pikeun masukeun. Ngaronjatkeun kualitas tulisan secara bertahap nepi jadi cerita nu kuat jeung maranah dimaca. Abdi bade ngajelaskeun tips atawa teknik maca dongeng. Hiji, perhatikan judul jeung sampul. Judul jeung sampul bisa mere gambaran isi dongeng. 2. Baca kalayan lalaunan. Dongeng kadang miboga basa nu endah jeung imajinatif. 3. Bayangkeun carita. Bayangkeun carita anu ngalingkup tokoh, latar, jeung peristiwa dina dongeng. Perhatikeun amanat normal. Dongeng kadang ngabogaan amanat anu bisa diterapkeun dina kahirupan sapopoe. 5. Baca make sora anu jelas. Lamun anjeun baca dongeng keur batur, kudu dibaca make sora anu jelas jeung ekspresif. Abdi bade nepangkeun tips nyarita dongeng. Hiji, ngarti carita. Pahami eusi carita, sangkan gampang ekspresikeunana. Kadua, nyocongkeun sora. Bedakeun sora tiap tokoh, sangkan leuwih hirup. Katilu, artikulasina sing jelas. Ngucapkeun kalayan sorana jelas, sangkan pamitra teh ngalarti. Nu kaopat nyaeta gestur jeung mimik. Pake gerak awak jeung mimik kerarai ekspresif. Nu kalima nyaeta intonasi. Atur luhur handap sora sangkan henteu monoton. Atur nuhun ka sadayana anu geus nonton presentasi Abi sareng rerencangan. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelek teh kayaknya Enggak. jelek anjir. Jelek tahu kayaknya mah. Jadi nah, yang penting beres. Nanti aku kirim weh. Kalau misalnya jelek, ulang lagi besok. Kalau misalnya jelek, ulang lagi besok ya. Yang pulang berenang atau pas sekolah. Kan berenang jam 3. Ini punya siapa? Hah? Udah? Yo.